Kenalkeun, nami Abdi Wulan. Abdi calik di SMP kelas 8. Abdi di keluarganya nu kitu teh ning. Abdi gaduh keneh bapa, tapi duka bapana teu uih-uih wae ka bumi. Abdi oge boga hiji babaturan anu bager pisan, tapi duka sinya di tukang nakumaha. Abdi budak anu rada-rada bager teh ning. Udah aya eneh geus jam sabaraha ieu? Rek jadi naon maneh teh? Jujur, capek pisan. Ayo ngomong aja sih. Bu, tinggal bu. Astagfirullahaladzim. Mau kamu kenalan ke guru? Ibu kali kurang. Ih, kumahanya menu lain percaya mun abi teh nyontek. Abi ali masuk ke BK. Kadia gerak. Kan kamar teh orang nyontek. Urang kadukun we yuk. Menu lain teh percaya ke arurang. Hayu urang asup. Wah, abah nungguan di dia. Oh, nya atuh. Assalamualaikum, Mbak. Kumaha nya? Babaturan yang sakal abdi percaya ke abdi, mun abdi teh nyontek. Aya naon ya? Si bulan kadukun sia. Me orang percaya mana teh nyontek, tapi abah bener teh nyontek asli sia.